Aya mangsa diri mulang ka Gustina tinekanan kana wanci balitungan. Kudu turut tumut papatah indung nikah heman darajatnu jadi bapa indung tunggu rahayu Bapak tangkal darajat seket doa indung jeung Bapa daya wates wilah-wilah nyobat sareng ahli taubat deket sareng para kiai minang salampah mun salah diri ayah nu ngageingkeun tanjerkeun dedeh ka Rasul mika hormat duriana nu jadi kunci wasilah salamet dunia akhirat. Kudu turut tumut papatah indung nikah heman darajatnu jadi bapa indung tunggu rahayu Bapak tangkal darajat seket doa indung jeung Bapa daya wates wilah-wilah nyobat sareng ahli taubat deket sareng para kiai minang salampah mun salah diri ayah nu
panjerkeun dedeh ka Rasul mika hormat duriana nu jadi kunci wasilah salamet dunia akhirat.